Kumaha nom tanah teh geus payu can? Acan bingung ngajual lapang kasahanya. Rek teu payu kumaha ari tanah lapang da eta mah nu pamarentah atuh nom sok lieur wae maneh mah. Sebenarnya jang naon mikiran lapang dan pamarentah. Ngobrol atuh warso maneh mah lain nyawa hayam. Orang teh benteng yang ngobrol Mang Odet. Iya, orang teh bingung mikiran si Petri. Bingung kunaon teh lagi hayam maneh mah. Bingung nanti kan ieu teh hayam teh ku urang geus diparaban, geus dibere nginum. Anggar teh gede-gede tuh maju ge. Tuh gituan unggul. Nyarek tereh gede kumaha ari maneh warso da eta mah hayaman atuh aduh. Emang itu hayaman gitu cecokan budak. Tapi orang mah nu penting mah hayang gede ieu teh hayam teh. Kumaha carana gitu? Sugan we tukang board up atunya. Urang datang Mang Odet. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, kamana wae? Aya we Mang Odet. Teka mana? Ari ieu saha, Cuk? Iya Mang Odet babaturan anu sama bengkel. Dengan kebenaran Mang Odet. Aya nu sok ngabengkel ka dieu ya. Tah dengan kebenaran sok. Ieu aya tukang bengkel ya. Saha ngaran teh Jang? Iping. Kebenaran Mang Iping ka dieu. Abi teh aya peryogi ya. Aya peryogi uruskeun barang. Nguruskeun barang naon Mang teh? Iya Mang Iping abi teh kan bade ngabor up. Ngabor up motor naon Mang eta? Lain motor Mang. Iya abi mah ngabor up hayam teu gede-gede. Ah teu cagel jelema teh. Aduh. Burung jelema teh ngabor up hayaman. Belum bisa ya. Sekarang bapak betul. Sudah kenceng ya si hayamnya coba apa itu kita ngomongin Bing, kumaha ya aya naon ya? Ieu Mang tuh hayam teh tos menang ngabor up ya. Syukur atuh aing geus dibor apa cih. Mana? Urang cobaan heula ayeuna. Ieu Mang cobaan heula we ya Mang. Siapa tuh urang cobaan heula ayeuna nya? Wah, bener Ping euy. Jadi tarik kieu hayam teh. Bisa dibalapkeun sigana ge mah. Sabarahaeun ieu Ping? Ah sok we Mang cobian heula hayam mah. Dia langsung ngulang. Siap atuh aya kitu mah. Nuhun pisan ya. Wah, teh ya si Ucup mau babaturan anyar bisa ngabot up hayam urang ya. Si Patrick teh bisa dibalapkeun ieu mah ya. Nani? Di alus-alus teh kakak mencret anjing. No. Susulan yang kayak mana?